Paimma mana mangka boh ngalupaskeun aranjeun sadaya ka itu kabil manan kalawan ngalupaskeun misalna wa imma fidana yang boh ngajarikeun tetebus aranjeun sadaya fidaan kalawan tetebus saudara mana contoh imma manan imma fidaan tah lapat mana jeung lapat fidaan teh masdar anu nafsil kana akibatna sameme namana al-qon tumuh pasudul watak geus eleh kabil sok perkuat perjanjian setelah itu rek dilepaskeun rek namaya pemutat gitu kan nah eta masdar anu ge tafsir ciri nama itu ada wat tafsir mana lapat nah, amilna lapat mana dibuang, tidak dibuang. Takdirna wawal akhlak. Ayat. Fa imma tamun nuna manan wa imma tidaan takdirna wa imma tabduna tidaan. Nah, eta tamun nuna tabduna wajibi buang. Beratan dua hiji masdar pada yang kedua tafsir dia anu pengertian kok tidak waqa'a tafsilan di akibati matakod jama kada muka rohi wadu hasil wa akibati lilismi ahlini sana kada tetap sapertos dan iya ma'li tafsilin mukarorun alimasdar anu ditikros wadu haslim jeung masdar anu ngabogaan diringgas waroda anu datang itu madkur mukarrar sareng du haslim waroda anu datang itu madkur mukarrar sareng du haslim naibak fi'il balina anu ngagentosan kana fi'il istanaga anu parantos nyarang itu fi'il lis ayanin karena mubtada isim lah istanada muparantos nyarande itu fi'alin karena mubtada isim lah meleke ceples sapertos masdar tafsi liya masdar bada liya dina pada amilna wajibi buang mukarrarun dua hasil ayat masdar mukarrar jeung masdar hasil sarua masdar mukarrar masdar hasil amilna wajibi dua mantatan waroda nasi babizi eta mukarrar jeung hasil anu dibuang amilna teh ngagen pesan kana fi'il an jadi khobar tina mubtada isim dan masdar mukarrar jeung masdar ngagen pesan tina fi'il nu jadi khobar tina mubtada isim eta kayuna jadi atuh masdar mukarrar masdar tuhad anu ngagentos tina fi'il nu jadi ho batina mubtada isim dat amilna kami wajibi buat mata kok secara disibohong wa kadzalika yuzaku amilul masdari wujuban nya itu deui amil masdar wajib dibuat idza nabal masdar Iza nabal masdaru an fi'lin istanada lismi aini di mana masdar ngagentosan dina fi'il anu nyarande eta fi'ilna tegasna jadi khobar pikeun mubtada isim dan ayu jarabihan wa kana al masdaru mukarraron aw masuron dari masdarna ditikrar wasil isos di setiap mas
anu ngagento dinapi ilmu jadi ho kartina mubtada isim balik masdar nadi dikor atau diin isor maka amil masdar eta wajib dibuang. Contoh anu mukarror Zaidun sayron sayron Zaidun sayron sayron ari Zaid eta belum pamnyaan mana mata sayron sayron mukarror eta tidak ganti asal nama Zaidun yasiru sayron Zaidun aliman Zaid yasiru eta berangkat Zaid sayron kalawan berangkat misalnya nah mana fiil jadi apa yasiru lapat yasiru dua gantian kuman dar dibaca Zaidun sayron sayron otomatis kan jadi dibuang lapat yasiru wajib karena wajib dibuang liqiyamit takriri maqama liqiyamit takriri karena nijingan tikror maqamahu dina patang-patang amil macam deh liqiyamit takriri maqamahu karena nijingan takrir dina patang-patang amil apa tuh jadi sayron kaya dengan amil tak asana Zaidun yasiru sayron dibuang yang itu digantian kunaon masdar jadi leungit naonana amil tak elak napa liqiyami takriri maqama contoh andi hisor ma Zaidun illa sayron ma Zaidun illa mana masdar sayron isor kulapat illa nama Zaidun sayron isor kulapatin tasir nama ma Zaidun illa yasiru sayron nama Zaidun yasiru sayron dibuang lapat yasiru wajib dibuangna alasan 5 fil hasri minat takidi al-qadimi maqama takriri ayat 5 karena perkara fil hasri tetap itu madinahin isor minat takidi nyata ayat mana taukid al-qadimi al-jingan itu takid maqama takriri dinapat tempatan mikor jelas kotaran 5 fil hasri minat takiri al-qadimi maqama takriri mafhum wa kumaha lamun eta masdar mukarror du hasil terjadi ganti dina fiil fa illam kun balik tadi kaitna mukar masdar ngagentosan dina fiil bisa dibuang amil teh kaitna mun mukarror atawa ditikor ditikor kumalamun tadi tikor tadi dor fahilam yukarror walam yusor lam yajibil hadbu lamun masdar tadi tikor masdar tadi dor hukumna wajib buang amil contoh Zaidun sayron tadi itu entar nih kan biasa diayatkeun amil Zaidun yasiru sayron pada diayatkeun mangga dibuang teh sawias dia itu itu Zaidun sayron teu ditikor teu diin isor maka dinya anu dibuang teu wajib tapi biasa dibaca Zaidun sayron biasa dibaca Zaidun yasiru sayron takwa insita sorota bi insita hadap tak kesalahan 4 yang di masdar pada 2 masdar tafsir 3 masdar mukhar 4 hasri kalimat amin huma yatmunahu muakidah li nafsihi au qawlihi al mubtada wa min hujung eta tetep dina tawalna masdar anu dibuang amilna wajib
Wangi nunjuk tetap tina kapalina masdar an wajib dibuang amil. Ma ari masdar. Ya tunah ngangaranan ulama bukan emas akidan dinasihi ungaran masdar akidan dinasihi au goeri. Di antara masdar an wajib dibuang amil nate an yak masdar muakidan dinasihi muakidan li goe itu kata lihat dinasihi dapat dimasdar dinasihi pikeun dintat masdar au goeri atau pikeun kalimat dinasihi disebut masdar muakidan dinasihi masdar muakidan li goeri. Al mubtada umman ka'arian kahiji lahu seperti lapan lahu alayya alkun murfan lahu tetap disediakan alayya wajib kafuri alkun adisare huruf ya murfan ngaku kalawan ngaku musalaresna murfan kalawan ngaku musalaresna wasani jeung ari anu kadua dari itu kabli anta hakon siltan eta tetap seperti lapan ibni anta hakon siltan ibni hari putra pamagat kulit anta eta anjeun hakon kalawan sanyatana siltan anu meles kita langi di anta wisma anu wajib dibuang amil ayat dari nomor ka 5 nomor kagak 6 masdar anu jamian muakidan li nafsihi muakidan li goe naon ari masdar muakidan li nafsi ceuk sarah ayat al waqi'u ba'da jumlatin la tamilu goelo al waqi'u masdar anu tulibat pada jumlah tintina pada jumlah latah tamilu ente pantes eta jumlah goyero karena dia masdar disakur masdar anti pada jumlah lu eta makna jumlah sepantes diwasis dikeun eta masdar ada contoh tidak ya tentunya lahu alayya alkun lahu eta tetap dikeun jae alayya kakurin alkun ari sare urpan kalawana ku mana masdar urpan cicing sabada jum mana jumlahna lahu alayya alkun jumlah lahu alayya alkun tepantes makna jumlah lahu alai al-Qur'an kayak pada nggak boleh sok derajat dia ditawarkan ayat lalu alaiya al-Qur'an tanpa agar manjai kan penggawaru alaiya kalau kita pilih alaiya al-Qur'an boleh terpaksa kalau utang kalian bayar masa tetap nak boleh boleh masa kalau makna nak lahu alaya jadi makna lahu alaya pun terpaksa makna juga harus tapi mana ayaman isi sama raja kandungan cuma makna adalah dari amat dan sekarang ya makna itu tidak benar atau amilnya wajib dibuang murban yang isi mana kata kae yang tiropan ayam macam mana tiropan masdaran wajib dijabarkan kuamil wajib dibuang takdirna tarifu yang tiropan nah pangna amil wajib dibuang janden punawan Pangna-nya wajib dibuang. Litangji, lil
jumlati qoblahu manzilatal amili itu litangzilil jumlati qoblah ayat didinya karena nempatanana jumlah muayat samehna manzilatal amili dina tempatan amil jumlati qoblahu manzilatal amili litangzilil jumlati qoblahu manzilatal amili litangzilil jumlati qoblahu manzilatal amili kunaon pangna dingaran akidah li nafsi aya dirinya li annahu mu'akkidun lil jumlati qoblahu wa hiya nafsul masdari li annahu karana saknyana masdar mana urban mu'akkidun lil jumlati qobla eta naokidan kana jumlah nu aya sane mehna mana lahu alayya alun wahia ari eta jumlah lahu alayya nafsul masdari eta katia masdar kumaha maksud katia masdar bimakna annaha la tahtamilu siwahu teu pantes makna jumlah kana salian di masdar disebut teh akidah lina kaya naokidan dirina sora dan karena jumlah ayatane minna diri taukilan kowe taman sampai mana jelas. Nomor kedua masdar muakidan ligoe naon ngaran masdar muakidan ligoe teh aya al waqi'u ba'da jumlatin tamiluhu wa tamilu goero bu atasiru bidikri nason bihi al-waqi'u masdar anu tuliban ba'da jumlatin dinasa pada jumlah tamilu anu pantes itu jumlah karena masdar wa tamilu jeung pantes jumlah goero karena salian di masdar nah wa atasiru jadi jumlah didikri huknya dioskeun masdar nason eta tangtu fihi dina eta masdar contoh anta ibni haqqan anta ari anjeun ibni eta anak lalaki kuring haqqan kalawan anak kudu kahartos mana masdar hakon mana jumlah mana anta ibni anjur teh anak lalaki tah makna anta ibni teh pantes kana hakon nyata anak gede mohon pantes kana jeung pantes anak batur nanti kumpul-kumpuli anak angkat ngaranna mohon tah di bahasa anta ini pantes karena masdar mungkina hakon pantes karena kalian iman dan putusna anak batur anak angkat ngan kaya putraku karena tapi terus dicarioskeun masdar mana hakon tantu eta jumlah antar ibni karena masdar di jumlah memeh masdar belum datang masdar eta pantes karena eta masdar pantes karena lian masdar setelah masdar dibicarakan tantu maka jumlah ke eta masdar atuh muakidan ligoe karena jumlah sebelumnya istimal karena masdar istimal karena lian tahartos nanti kami lapat hakon amil nawasidi buang takdir nama ahab hakon elatna cara kadiwe litang dilil jumlati qoblahu manzilatal amil karena dengan jumlah sane mena dina patempatan nah pangna tingaran goeri muakid goeri sumiyah muakid goeri li annal jumlata qoblahu asluhu lahu wali goerihi sabab jumlah maya sane mena pantas diberi makar pantas
Kendaliane masdar. Li anak kaulaka antaim ya tamilu ayakuna hakikotan bahasa anta ini pantes tanyata na anjin anak uring teges anak teges uring wa ayakuna majajan pantes majaz maksudna majaz ala makna anta indi bil hadwi bimanzilatin ni anjeun teh aya di kuring bil hadwi dina kepengurusan kuring sahabat jeung anak lalaki kuring meureun saja anak angkat teh tapi palama qala hakon begitu dicarioskeun lapan hakon sorotil jumlah nason anna murad al-bunuwah hakikatan begitu dibahasakan hakon tentu jumlah anta ini yang dimaksud adalah sifat kebudakan an hakikat tegesna anak teges atuh kata asaratil jumlah bil masdar napatan eta jumlah katapatan eta jumlah kunaon teh ge umas dan mohon saja dak sebelum datang makar mah aya istimalan kan saja aya tapi begitu datang mantar tangguh kana eta masdar anak sorofi nasor pakana akidat ligoe atuh kaya muatan sama saya dan liwujubi mugo ya wasil muasir lil asas fihi sorata dengan rikmas darmat dan nafsi muakidan ligoe lihi amilna wajib kada kado tasbih bahasa jumlah kali bukan ada asihun lah adakah tetap saperkoskan itu mazkur maka tadi itu genapnya dut tasbih al-masdar dut tasbih bahda jumlahin barina tasbih itu dut tasbih dina sabata kali bukaun buka ada timudlatin ali contohna tetap seperti lapat li bukaun buka ada timudlatin li tetap pisan kuring bukaun alinani buka ada timudlatin kalawan seperti namis nasisi anu ngagaduhan ka prihatinan nya kitu deui sapertos anu genep dina pada amil wajib di uang masdar anu ngabogaan mana tasbih katalah we masdar dut tasbih wajib di uang mana maksudnya tidak usida di asli di mana dimaksud ku eta masdar maksud tasbih maksudnya rupa taruhan wajib di ngan sarang masdar anu maknana tasbih amil wajib di uang ini pada jumlahin urusitin dina sabata jumlah tuluy kadua mustamilatin ala fa'ilil masdari fil makna secara jumlahna kudu ngurung kana fa'il masdar dina maknana contohna li zaidin saotun saota himarin li zaidin tetapi kenjaya sautun hari suara saota himarin kalawan seperti suara himar sok masdar maksudna deh saota himarin amil nanti buang kalawan wajib takdirna ya sutu saota himarin sok dialih meme saota himarin aya jumlah mana lizaidin sautun mohon jumlah kata tuluy jumlah lizaidin sautun ngurung kana fa'il masdar manana ngurung ke sing ari anu ngabogaan sorak seperti mata jae dina kata lizaidin sautun aya jae dah eta jae di eta mu aya dina jumlah eta makna fa'il masdar mohon dak sautah himarin kalawan seperti sorakna himar tahan untuk kata persoalan jahe dina jumlah beli jahe di sautun ayat ayat kacung kontara
cicing sabada jumlah samina ngurung karena fakir masdar di nama cara makna paling mereka maka wajib ambil sauta himarin di uang takdir nama lizaidin sautun yasut sauta himarin uang menaunana amil na wajib cara adil sama likiamil atau lintang zilil jumlah di qoblahu mandilatal amilina likiamil jumlah di qoblahu makomal amil dengan dicinganan jumlah kami minat di tempatan amin kembali lahu buka asak lato mana masar buka asaklah ayat jumlah mehna mana lahu buka pun dina lahu buka pun murung karena fa'il mata fil mana takdir nama lahu buka pun ya pergi buka asaklah jelas so kumaha lamun ke ayat jumlah memeh masdar al-maksud tasbih makumna secara kalau lam yakun qobla ada masdar jumlah lamun memeh dia masdar tasbih ke ayat jumlah wajabat rohku wayahna eta masdar al-maksud tasbih wajib dibaca roka contohnya seperti sautu himarin sautuhu ari sorakna jahit sautu himarin eta seperti sorak himar mana masar sautu himarin pasti maksudnya sama ini ayat jumlah ke ayat dan ayat sautuhu sana jumlah tapi mufrad gayana ke sautuhu jadi penuntada sautu himarin wajib obar kalau betul karena tasbih balik saya mohon dibuang ada tasbih di wajah sahabat ini atur sautu jadi musabah sautu himarin musabah dijelas itu dari ayat buka usaplah wa ada lautan qoblahu jumlah walaisat mustamilatan ala fahil bil makna ayat jumlah mah memang masdar tasbih nan eta jumlah memang masdar termurung karena fahil masdar di nama contoh ada buka usaplah ada ariya buka eta nangis buka usaplah kalawan buka usaplah tegasna seperti ceritnya dianggur digelekan ada buka usaplah tuh mana memang buka usaplah ada buka juga tarbil nah itu ya mohon wayahna buka usaplah temenang dijabarkeun wajib dirokakeun ada sautu himarin ulah sauta ada arieu sautu eta suara sautu himarin mohon anu seperti suara himar jelas geningan ieu syarat dibahasakeun ku musannif mana anu mustamilah ala panggil mazabil makna walam yata'arradil musannif ada syarti walakinnahu maqbumun min tafsirih dipahami tidak contoh nah mana tadi li bukaun buka adatimun lati bila kecap li bukaun ngurung karena fa'il masdar bil makna buktasna dia muta alhasil masdar anu maksud tasbih ambil nawajibi wa syaratna dua rejannya jadi kudu cicing sabada jumlah dua jumlahna kudu murung karena fa'il masdar bil makna jadi alasan karena wajib dibuang kok litang silil
jumlati qoblahu manzilat al-amil atau liqiyamil jumlati qoblah maqamal. Dina ba'datul mardiyah katimmatun ayat. Kal masdar fi hati amilin. Seperti masdar anu dibuang amil. Nah, ma wa qa'a mauqina. Lafaz anu ditimpi napa tempatan masdar. Cara mana? I'tasomtu aidan bika. Ya, i'tasomtu aidan bika. Saya tak jadi masalah al-kafiyah tak lafaz aidan. Aidan kata anu tumita dina patempatan masdar mon kapan asal kemarin i'tasomtu i'tisoman mon dijentosan macam lapan tahun idan otomatis amilnya idan anu cici dina patempatan masdar eta wajib buat itu sejenis syarat al-kafiyah al-maqul lahu ada tatapikeun makselakeun maqulan yunsabu maqulan lahul masdaruin abanat lilan kaju syukron wadin yunsabu dijabarkeun naon al-masdaru masdar maqulan lahu karena jadi maqulan in abana lamun mergelakeun itu masdar tahlilan kana makna nyelatan kajun syukron wadin ari contona tetep saperti lapan jud syukron wadin jud kudu bageran anjeun syukron karana syukuran wadin kudu beragama anjeun wa huwa bari itu masdar bima sarta amil ya malu beramal itu mak di nama masdar muttahidun eta analima ngahiji waktan dina waktuna wa fa'ilan jeung dina fa'ilna sok bagian mafa'il nomor ka-2 katilu nya natos kahiji maf'ul dina panti makola rotil yasyan anta ilena tada batu adwa mabul mut la misli au fi'lin au wasfi'e dan au no an yudinu au kasir busero tani serodi ayuna kasilu mabul lah oke mabul lah sok disebut mabul li ajli mabul min ajli umah jabar kemas dar karana jadi tarkiban mula syarat lamun maknana maesakeun kana ngelatan ngon tur eta masdar jeung amilna kudu ngahiji dina waktuna ngahiji dina fa'ilna sakur masdar anu dijabarkeun bari maknana ngelatan tur akur jeung amil waktu jeung fa'il eta kitu ngaranna mula contoh jud syukron wadin mana amil jud atawa din mana masdar syukron jabar syukron teh jabar maksudatan syukron rek ngelatan kana jud ngelatan kana din kumpul mana maksudna syukron beragama mana maksudnya syukron syukuran antara syukron jeung din akur waktuna sami teh waktu lan dagelan waktu beragama waktu syukur paila sami anu beragama anjeun anu syukur anjeun anu baru eta syukron disebut makna pokoknya cek salah narana mula adalah ayat al-masdarul mujinu illatan al-musariku li'amilihi il-waqti wal-fa'ili wasarnya kan ya al-masdarul mujinu illatan al-musariku li'amilihi
fil waqti wal pas. Masdar anu merek paham kana nyelatan anu ngareungan kana amilna dina waktu jeung dina fa'ilna. Contoh judut syukron. Mana masdar? Syukron. Eta teh masdar wa huwa muf'ilun litaklil. Merek paham kana ngela li annal makna jud li ajli makna jud. Makna dia jud li ajli syukri. Sok ubah berarti berehat tuh kami cara nu. Ono teh itu nya royan sin. Jud kudu bagera maksudna li ajli syukri karena rara tak semua yang disampaikan beli para proyek akhirat daripada proyek dunia mending proyek akhirat ya menurut kedua. Terus di sana ilah wahwa musarikun li amilihi lapan sukron narjinan di kamilan amanah jud di mana bil waqti di nawa usna li anna zaman syukri wa zaman wujud sabab zaman syukri teh zaman jud itu wakil fa'il. Nah ini dina fa'ilna li anna fa'ila judi wa muqaddam wa huwa fa'il syukri itu fa'ilna jud buktasna muqaddam eta fa'ilna syukri. Contoh deui dorong tu ini takdiban nenjel uring ka anak uring takdiban karena nabi di mana ge nah di mana masdar takdiban nyelatan kana mana dorong tu panggil semua dengan di naon paling itu tahlil ya sihu ayat konan dijawabi 5 perkataan dorban saraf tetap takdiban sah dipakainya jawab karena pertanyaan 5 perkataan dorban karena naon anjir migawe tunggal oh jawab takdiban karena di laser wahwa musarikun didorong bil waqti wal fa'il lapat takdiban harusnya jeung dorong itu fa'ilna di waktu. Jelas itu hukumna tengkek jawazun nasbi menang dibaca jabar lamun memenuhi syarat. Mana syarat nanti mana syarat apa? Hiji masdar 2 tiba ngatur taklil nomor 1 ittihad mahal amil fil waqti wal fa'ili eta syarat nama mula so wa in uqidat wa in jeung lamun diayakeun naon sartun syarat pajulur mangka kudu ngajerkeun anjeun bukan itu masdar bil harfi ku harap jar anu makna taklil. Lamun syarat itu ayat mangka wayahna eta si masdar entong jabar wajib jr semangat tapi wajib jr kuharap jar an makna taklil tuh pakin bukidah sarfun min hadis syurut ta'ayyana jarhuhu di harfi taklil mana usihna di lam 2 min tilu fi opat ka eta harap mana tahlil teh imaku lam imaku min imaku fi imaku ba anu lagu naon contoh anu ayat syarat material dituka lisamini itu dongkat abdi kakak anjeun lisamini karena akrahi angeun mana asamini makar sanes anak isim air eta nah benar sekian diawat dituka asamina wajib jr lisamini contohnya akur jin amil waktuna dituka lil'id dituka liyauna lil'id kromi godan kuring datang ke anjin kue ieu karena rek ngamuliakeun isukan rek ngamuliakeun nama subina di ayeuna mula mana madar ikrom ari waktu ikrom godan amil situ ka waktuna al-yauma samiran benten pulang karang deh wajana al-ikrom betemil jabar betem dibaca
situ kaliyauna lil ikrom non al ikroma dan wajib di JR dibaca lil ikromi dan contoh anu terakur dina amil jeung amil dina fa'ilna jae sumbing jae anu seting li ikromnya amrun karena mulia kana Umar laku ka jae mana maka ikromin tahan memuliakan Umar kata jae kami teu fa'ilna ari nu ngamuliakeunna Umar ka jae anu seting Sekali ikrom dibaca jawab yang di awal ikrom amrin lahu berarti dia lagi dibaca ikrom amrin lahu jelas itu wah kumaha lamun memenuhi syarat walai sayang tani ma'asyurut ikalizun dindak koni walai tak parina itu jarruhu bil harfi karena tadi maka tina majruhu disebut takut dumuti klimakna lidila lati-latin alai walai tak paringan itu jarruhu bil harfi yang tanimu etak narima kasegak itu jarruhu ma'asyuruti sarta ayat pirang-pirang syarat kalizurdin tak konia ari contohna eta tetep dapat dilapat Lizuddin dakoni Lizuddin karena suhud da ari ieu jalma konina eta qanaat itu saurta lamun terjumpon syarat layakna wajib JL ku harap jar anu manata lil kemenang boh ukeran boh umin boh upi boh ubat tahayuna walai tahyamkan itu juga JR na etala jadina mula sarta aya syarat jantan anu memenuhi syarat musyawarah pilih hiji masdar kedua ibanatut taklil katilu imtihadu ma'al amil ilwakti walta tak ayat syarat dekat-dekat JL bin harber biasa jabar biasa JL jadi adu tarkiban mak ulang untuk misi jabar baik tak jabar jawab JL lamun ayat syarat ngan lamun tidak memenuhi syarat wajib JL mohon contoh anu memenuhi syarat komi'an lizur din man amil komi'an mana masdar mafula lizur din surdin masdar ibanatu ta'lil ta'lil akur jeung amil ta'ilna akur jeung waktuna tapi di JR biasa dah komi'an lizur din jabarkeun dah komi'an zur dan komal kaumu ijlalan di amrin biasa ijlalin di amrin kasat suka ibtigo ma'rufita biasa ibtigo ma'rufita jelas saja al-hajil kesim ulan ngaran makulah al-masdarul muslimu ilatan al-musyariku diamilihi silwakti walta dili syaratna hiji kudu masdar dua ngelatan tadilu akur jeung amil waktuna jeung fa'il nah sesuaikeun jeung bab dina him riti wal masdar sitil akah kaya illatil fi'lillati karta dasar kelete aduna amil bima lahu min wakti waka ini lamun jumpong syarat mangka kudus apapula biasa bakar biasa nan lamun kejumpong syarat wayah nak wajib di JR berharap jar anu makna taklil mursina ayah hiji lambua min bilu hi taupak ba roselah memekan awakol ingkah makulah ingkah mas dar anu jadi tarkiban makulah ayat tilu kahiji mujarrodan kedua
masbubu al katilu mudofan enatara al maqulu lahu al mustaqmilu lisyurutil mutaqaddimah lahu salah satu amalin ayat ilutin hiji ayakuna mujarodan anil alifi walami dikosongkeun tina alif lam sareng dina idofat wal idofat. Nomor kedua ayakuna muhallan bil alif wal lam dibarengan dua alif lam asali ayakuna mudofan diidofat mujarodan masbubu al mudofan iya tingkah makulaan sifon syarat rek mudotan rek mujarodan rek masbubu al sadaya ke tiasa jabar tiasa jr cuna ayat mulangkung saya din ayat ketentuan masing-masing sok sanajan menang jabar menang jr tetap ayat ketentuan masing-masing mana wakola al yasaba al mujarod wal amsufi masubi ar wa amsadu wakola sarang sa'alif naon ari yasaba yang ngabarengan hakana itu al naon al mujarrodu masdar makula anu dikosongkeun tina alif lam jeung tina hidof kemudian masdar atau makula anu kosong tina alif kosong tina hidof disebut mujarrad qalil dibarengan tu alif dibarengan ulah hakana lamnya hakana harap jar hakana harap jar gitu jadi makula anu dikosongkeun tina alif sareng tina idofat qalil ngabarengan kana harap jar lepas artinya sama yang ngabarengan hak kana harap jar gitu naon al mujarrad langi-langi makula anu dikosongkeun tina alif sareng tina idofat qalil dijerkeun ku harap ya kain aku seurna dijabarkeun matak jeung saraya lakinil aksaru lima tajarroda anil alif wal lam wa idofat anan bukan beda loloba lamun dikosongkeun tina alif tina idofat dibaca jabar qalil dijerkeun contoh berat tu ini di pan qalil dibaca lita bibin zud sukron qalil jud lisud lin jelas wa kumaha lamun nango alif lam wal aksuki masubi al wa amsadu wal aksu jin hari sabalikna di masubi al tetap dina makula anu dibarengan ku alif lam makula anu dibarengan ku alif lam sabalikna mujarrad tadi dijabarkeun qalil jr berarti makula anu alif lam seueur jr qalil jabar contohna darab tu ibni lit di qalil dibaca darabatu ibni at-ta'diba tahan kalian wasolidul lama sohibal alifah wal lama diaksil mujarradi pal aksaru jarruhu wa yajujun nasbu jelas jud lisukri awan jud asukro wa amsadu tarang-tarang tosnya luar ulama nahu sadaya la pedujubna kana sa'ir la'at pedujubna la'at peduk muarek cicingin kuring al-jubna karena dorangan anil haija itina bidan perang walau tawalat jinsana jam tuluy-tuluyan saha sumarul ahdati pirang-pirang golongan di pirang-pirang musuh. Tak perlu gitu, jiwa santri mah lain moyodong. Siap. Walaupun kita tajam satu. Itu mah
tawalat simarukan kapan musuhin jeung nafsu di bawah gitu. Kumaha tuh contoh bahwa makulah anu di barengan walid lampol di jabarkeun ayat dina sini la aqdur jubna mana al jubna saya nama jubni contoh dari dina siran bahar basir koyona urayatun bin anif Kalai bihim kauman ibarakahu sangai gorakabur sanan larutan mustaqilun kalau tak mangkau yang keingli eta tetap kamuan dibihim ganti kau bakna katinana tada ayat ini bakal lihat minyak tak bunyut imani batalah kami berapa bunyut imani kalau mangkaya kaum ibarokaku di mana tahu tak kauman sana maka pisah kaum al-igorota karena mapudriya al-igorota karena itu ursangan barina pirang-pirang pasukan kuda barina anu tarupa kuda al-rukbanan atanapi pirang-pirang anu tarupa bebas kita parumpanan khusus pasukan kuda unggul itu di bawah pimpinan Mama Royo. Waduh, Marok Maroy. Mana contoh Maroy? Al-Kigo Rota Masdar Madullah Namu Alif Lam Dijabar Keun Hukum Nako Olil Wa Kumaha Lamun Anu Mudah Dirobatkan Kedekejakan Dina Naon Dina Matan Ngajak Dimaprum Anu Mujarodan Sae Jabar Masuk Buhar Sae Jep Atuh Mudoban Mas Tengah-tengah Menang Jabar Menang Dir Akur itu saya unggul keempat nasara wa amal mudafun ayat juju fihi amron makulah masdar didapatkan keinduanana anas dua jauh jabar jeung on alat tawahi balikan tekan jalan sami ke ayat unggul ke unggul jalan contoh dorodatubni ta di tahu biasa lita di wahada iya aturan teh hukum qad yufhamu min kalamil musannif dipahami dina dawal musannif li annahu lamma dzikra annahu yaqilu jarul mudarrab wa nasbu musahib li khairi walam ulima annal mudata la yaqilu bihi wahidun min huma atuh ditanyakeun bahwa idopatna terkait insyaalif masing-masing nasi najabar jeung DR al-yaksur fil amran loba dua-dua nana contoh anu dijabar tentang Allah ya dialuna asyabi amin fi adanihim minas sawa'iqi hadarul mauti mana hadarul mauti irotat dari dijabar enter contoh dinasi Iran biasa lihat daril mauti contoh dinasi Iran bahar dari sayangna Hatim bin Adi At-Toki naon Hatim bin Adi At-Toki wa agfiru awra'al karimi dihaqrahu wa akhridu an satamir la imitatahuma wa agfiru sarana ampur hati awra'al karimi kana cariosan awona jalma anu mulia
Awal al-karimi kana tariwasan awon jalma anu mulia ittiqarahu karena nyumputkeun al-karim wa aridu yurna dalil abdi anu satamila ini dina panyarekanana jalma anu mulia takagungan karena ngamuliakeun mana contohna ittiqarahu ibarat bari dijabar keun ya kajar ge ittiqari bila ta'adfir al karim tirahu ya ribu ansatanil laini ta'atuna sobu mamulan Masalu Adil Sohamani Malami Maya Lupi Mutari Mama